Tol. Kita mau anak Bu. Iya. Kopi ya. Mau kopi, Pak? Hah? Kopi. Kopi. Ambu. Wayah kieu mah tuh ka Abah teh. Mere teh. Kejo atuh waktu dahar. Kopi deui, kopi de pantesan ieu beuteung kurubukan ah. Abah hayang nanaon atuh? Meh kieu mah teh Ambu dahar. masak. Nah, masak atuh. Masak naon atuh? Masak-masak. Nah tuh di dapur. Arek sayur, arek rendang naon atuh ah. Buku bah di dapur naon nanaon. Naon kumaha? Apa yang sulit atuh dengan Abah? Belanja ke warung. Tuh, Oh, kan dia atuh duit. tidak pernah kosong ini kantong Abah mah. Tah, Jong. Rek mau di-matchin ke rek kecap ke. Belanja apa rek Abah? Nya ambu atuh duit bagus katarima ku amar rodel ah. Iya sugan teh Abah rek balanja ka ditu. Jong, ambu wae. Boe mangkat. Bagus atuh. Ludeung penting kieu. Ngiring nganter hayu. Terus atuh Abah wae lah, abu mah ka dapur we masak. Buru-buru tong lila teuing ya. Heeh. Bener lah ieu warung mah buka kana. Beneran pisan ya. Aya musik deui. Ka mana ieu nu ka warung teh meunikeun belang las? Aya 2 jam mah. Perasaan ieu teh rada mencurigakan. Da mun ka warung mah kudu geus balik ieu teh si Abah teh. Jigana mah kudu disusul ieu mah. Opa. Abah, pengen kendila ka warung teh. Iya, we meureun. Hai balik ah. Ayo, balik we. Kamu lain hayang Abah atuh. Hayang saha atuh balik we balik ah. Jam sabaraha ieu teh Abah? Ayeuna atuh karek kita magrib can isya-isyaan can atuh ambu ah. Naon kumaha nyakeun jam atuh. Iya, nyaho we. Rasaan asa geus peuting dahar. Ayeuna atuh Abah. Eta ambu geus lapar can. Iya lapar. Laparnya. Heula atuh heuh ambu. Rek naon? Rek kasih meh heuh sakedeung. Kelila. Mah sakedeung paling 15 menit Oh, atuh. geus jumlah. Abah buka tadi teh si mehong. Ulah henteu ka imah sun. Geus janji atuh Abah. Heeh. Oh, cik. Abah geus beurih beuteug mah. Sabar heula ambu. Oh, ya ambu geus lapar buru-buru nya. Abah, eta sendal mau dipake. Moal ah. Mana ieu si Abah? Balik-balik. Ngomong janji 15 menit, tapi geus leuwih 3 jam can balik bah. Bener si Abah ya. Tinggal ngora pangadatan teh. Terubah-rubah. Ah, ayeuna mah ambu da geus kaburu lapar, geus kaburu kesel. Amun balik oke, moal ditanya, moal diampihan geus rek diusir sakalian ah. Daripada kesel nungguan si Abah, mending ngepel ah. Sugan rada poho-poho kasih Abah ah. Bener ya. Kajengkelin wae. Bu. Naon Abah? Dahar teh ya. Arek naon balik. Geus ka ditu, balik sekalian. Keun wae Abah malah semua diarah deui. Jung arek sare di kandang sapi, arek di kandang domba, arek di kandang bebek. Kandang entong sekalian. Ieu teh naon ambu? Jung arek di jalan gede oge, arek ngendong di sini mah cik wae ka ditu. Abah diusir. Heeh. Bener Geus ieu teh teh. sudi lah. Baik, Jelema ya. tukang ngonyonyot di karet bang. Kudu dicepretkeun tah ka bibir Abah. Geuning teu sangka. Ambu teh geuning tegani ya. Abah ge tega ka ambu. Ambu belaan kelaparan. Nu nungguan Abah sapeuting coba ayeuna jam sabaraha? Geus jam 11 peuting Abah. Jung ka ditu lah. Aya teh sudi. Sudi lah. Jung mantog. Abah merayap-rayap. Wanita mah marahnya hanya sementara. Waduh, ari ieu tapak naon? Karena dia ngerangap pel. Terus ucap racet deui. Cigarong gua. Tapi da uci malah leutik kakina.
Tapi geuning ieu tapakna kieu mencurigakan arahna ka dieu. Tah geuning ieu baladasna ka dapur ieu. Tapak ucing garong mana si abahnya kita yang di dapur eueuh geus dibukaan bisi nyumput di lomari eueuh tapi pas muka sangu eueuh di tapak keduk di mana si abah buah nyumput di saung di longor mau bawa si ambu sedap tah iya geuning sing horeng ucing garong teh iya tah garong Aku jangan tenang wa iraman wa toyasaro hawa terus urungkut ieu teh katiga meureunnan nundutan sarena abah mah bari begini aja bari nyender bah ya naon abah Naon? udah naon abah sare di dia oh tiris tiris urungkut abah mah pugu ambu ge lain tiris ambu mah Naon? bareungit bareungit gembrong reungit jadi teu bisa sare terus naon atuh rek naon ka dieu lain tu ditu atuh ya kan dia we da lo bareungit terus abah rek urungkut dah aya geus satu abah ngiluan di dia naon asup ampun engah kembali atuh bah bang meuni korek so atuh kumaha ieu kumaha abah sok urungkut teh ambo bareng mah eta terus kurudung mangka kasepetan abah teh kasiakan sampo jeung bolet dia teh ih apa naon kumaha aya segitu naon teh dia naon naon moal ku abah moal aya naon tolong naon enggak bau melakbak